Kuring al ilmu nur teh di mana atuh nurna tina ilmu teh. Lamun al ilmu nur ilmu teh cahaya, batur teh kudu lalajo cahaya tina awak urang. Di mana tempatna? Hijina qalbi, dua qauli, tilu pili. Tah cahaya ilmu teh bakal katembo hiji eusi hatena teu rungsing, dua omonganna tara nyiegeun batur, katilu pagawean aja teu boleh tawaduh hirup. Teu melacangkeun dina kelek asa aing pang ibadahna, teu nyaho ibadah urang ditolak jeung diterima, salat khusyuk rada hese. Matak sehingga jelema entong neang anu anggang entong ngajungjung nu jauh korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cirina satantung diri heuna awak bapa. Da musuh nu paling nyata mah lain batur, lain dulur, lain tetangga, lain baraya, awak sorangan. Tuh zaman Japan Jepang, zaman Belanda masjid dijaga ku Belanda tapi naha masjid pinuh. Ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Belanda. Naha kosong. Dek nuding saha bapak musuhna bari eueuh nu ngajaga, matak musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, lain tetangga, lain baraya, tah musuh mah awak sorangan. Matak hakikat hirup anu kudu ku urang diomean teh hate. Ayeuna ibu ngareneng awakna, da cantang ku ngareneng jeung hatena. Loba jelema awak ngareneng ari hate teu ngareneng, bubar ti digi ngocombrot silih omongkeun. Deukeut jeung si eta ku bau kelekna. Ayeuna awak bapa lalajo kuring nah hate milu lalajo wallahu a'lam. Mana bukti lalajo kuring nempo beungeurna, nempo bajuna, nempo calanana, nempo omonganana, pan bapa teh can lalajo akhlak kuring. Mata ulah waka ngahargaan, ulah waka ngahormat kuring, da ieu mah karek sebatas ceramah. Apan dina ceramah mah meyakinkan innamal shadaqata lil fuqara, sok sarodaqoh, sedekah teh mah rezeki nu geus aya, ngulem rezeki nu can aya, tong keung sangsara lantaran sedekah eta mah ceramahna. Tinggal kieu we cek DKM teh ayeuna mah sae eta ceramah kaharti pisan, yen urang teh kudunya ka fakir jeung miskin, ayeuna mah amplop moal dibikeun urang bagikeun ka fakir miskin, kumaha cek kuring tong sok kitu. Tuh anger dibawa gawe mah geuning hese. Maka kehidupan ilmu teh mana gawena? Hakikat jelema nu hatena bersih adalah kosong, ai kosong teh teu boga naon. Nah ari ibu boga naon, bapa boga naon, kuring boga naon, urang mah bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter jadi pinterkeun, tong sok sagala diaku, da urang mah teu boga naon-naon, eta oge titipan ti pangeran. Nana gerhana capetang dina nyarita dititipan we ku Allah, cabut capetangna naon-naonna. Boga jabatan luhur keukeuh dicabut jabatanan jadi rakyat deui, mata kaparpa jabatnya kudunya ka rakyat lain sombong ka rakyat. Geus rada kasindiran. Maka ngaran hate teh mana atuh hate nu sabenerna? Da jawaban hate nu alus mah innallaha ma'ana, hate nu bareng jeung Allah. Ta ieu pangajian nah jeung Allah da can percaya. Asli ieu pangajian nah jeung Allah can percaya. Isuk ajakeun deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Tah geus kajawab berarti ku bapak keneh, ieu pangajian teh lain jeung Allah, jeung naon panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Tinggal nanya ka kuring eta kitu bebengokna gerhana ceramahna jeung Allah, ulah bakal percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Tah ibu teh suudon teh. Pan awakna mah keur ngaji geuning hatena mah rujad eta. Lamun kuring ceramah teh dibayar tuluy kuring teh datang, berarti kuring lain jeung Allah ceramahna tapi jeung dia. Padahal boga patokan nu ngaran hirup innallaha ma'ana, hate teh kudu bareng jeung Allah. Lamun hate bareng jeung Allah, sifatna sifat Allah, kahayangna kahayang Allah, jeung kaputusanna ge keputusan Allah. Da urang mah jujur salat subuh 4:30 teh keputusan Allah lain keputusan urang, keputusan urang mah kabareurana. Maka mana atuh urang teh ieu teh mana? Lamun sifat-sifat Allah, kahayang Allah, sifat Allah 88 Asmaul Husna disebutna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. Eta mah karek ngapalkeun, tinggal mana amalna tina Rahman jeung Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Welas Maha Asih, sagelo-gelona urang satebalik-tebalikna urang, tapi Allah mah tubu ilallah taubatan nasuha, nawaran tobat ka urang sameme tungtungna hirup. Ayeuna perkara manusia hari nu dibacakeun Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih, tapi naha urang kadang-kadang nu bijil tina hate sifat geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan.
batur nyen gedong nyeri hulu tak kunaon eta, batur meuli mobil ratuk angen kunaon eta, batur meuli tanah muntaber kunaon eta, batur nyen gedong pae. Nah aku Allah lain, Allah tentong dituding kunaon atuh bekitu, ku panyakit hate sorang, ku sirik ku pidik teu narima nalika batur maju da kahayang nama awak urang anu maju tapi nahabet batur anu maju tabijil ge sirik. Nggak sirik sok ngajak batur ngaragrageun darajat nu sejen 1000 jelema ngurageun darajat urang lamun ku Allah ditaekeun darajat nu 1000 ngadendring pikir naha ngalawan takdir pangeran. Matak nu ngaran hirup mah kosong hate. Jelema nu kosong Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maca ayat teh dua perkara, hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, kedua ayat Allah anu teu tertulis alam dunia disebut. Baca ku urang kabeh, Quran kabaca, alam teu kabaca. Pinter na agama ngan hese ekonomi. Pinter maca alam ngan teu pinter maca Quran. Boga dina agama, boga dina harta ngan sombong di hati karep. Maka hate nu hade, hate nu bersih. Lamun harta cicing di jelema nu alus hate bakal bager. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki luhur hartana, beuki adigung dina hirupna. Weh. Allah. Pon kitu deui ilmu cicing di jelema nu alus hate bakal tawado sabab sadar rumus Allah ilmu teh tuh lautan nu lega antolkeun curug kana jero lautan angkat saket selak ilmu Allah dititipkeun ka ribuan manusia berarti urang teh saeutik ewang mata hirup jelema nu boga ilmu moal ngarasa sampurna bakal butuh ku alam batu. Ilmu dititipkeun ku Allah di jelema nu bersih hate bakal tawado ngan lamun ilmu cicing di jelema nu kotor hate beuki luhur ilmuna beuki loba batur nyeri hate ku bibirna. Aduh geunah euy ungeuk-ungeukan berisi teh reret. Matak hakikat hirup mah hate sageulis-geulisna ibu da amarkeun aku ruksak hiji nu moal ruksak eusi hate. Sok ibu pan bareta mah geulis pan ayeuna mana ieu geulis. Buuk hidung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelong, orok eueuh huntuan seuri pan lucu. Coba nini seuri eueuh huntuan pan lieur. Aki-aki beheurang ada al sukro, dorok mata terus mengadenge keur ngora, geus kolot ngandar sukro. Ngadan mimbal di jero sakabeung mah huntu katelan sukro kaluar. Mata kurang teh kudu sadar ieu alam teh pana, pana teh menuju ka alam ruksak. Nu ruksak hatena lamun teu diomean narek nepi ka iraha nyimipit cicing dina panyakit goreng hate ka batu. Deuk nepi ka iraha. Rek nepi ka diboehan. Bener ya? Tuh 30 kahanap geulis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan boga budak 5 budek deuk awak nu pakahan kasur nomor hiji bea ku sorangan. Salaki manalako kena tampung kita seretkeun. Init ke kantor desa senam 2 tahun hayang langsing. Banungan ku bapak usuk senam 2 tahun dalil langsing kalah kabeuki bepleng. Naha beres senam goyobor comro misro liliwetan ongkoh toong salaki beuki meotan naha mikiran hutang urut baso. Mata kirup mah geus rumusna nu tarima tumarima. Awak ibu gelis ti baretokeun tong segala dirobah. Ieu mah irung pegek robah cenah mancung. Tari pipi anggar juga jeruk deuk ditu. Geus we angkat tarimakeun. Kulit hideung bae. Da moal burung payu da gege Allah mikeun jodoh kanu resep kanu hideung. Kitu mah ngatur jeung hideung genah. Bagi genah bangsat ge tetulus. Sing tepal bah naon urusan bangsat yang hideung lampu palem jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng saha sabab asa dianterkeun ku huntu bari eueuh beungeut. Aya hikmah di jerona apa? Ieu mah teu da halis geus alus kerok ganti ku patlong. Balik ti dieu pasea jeung salaki naha leungit hiji. Bulu panon geus alus amal samung ulik-ulik ka luhur atuh nempo kuring kuat jeung luhurak kiceu. Balik ti dieu bawa motor angin galebog milet borana digusruk kana susukan. Kakara di dinya ya Allah lain naon atuh duduk bulu panon. Allah teh ulah jadi bahan tudingan. Ibu lamun hirup bareng jeung Allah rumah tangga bakal awet, budak moal jadi korban cerai berai moal terjadi. Nah hirupna bareng jeung Allah da urang mah rumah tangga ge hirup bareng jeung nafsu atuh.
amak kasalaki lapar dasar nyarekan bagong masuk salaki naon mana nyebut bagong berarti sampai penting aing hees jeung di kami masuk anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu beureum saja bubar rumah tangga budak korban sahan itu di aloh gitu tong sok nuding aloh sedengkeun nafsu sorangan maka nu kudu urang dialehkeun ieu tah diri urang dalam menghirup barang jeung Allah mah ibu amak kasalaki itu wajar da ari ngaran-ngaran di imah mah pasti we pakotrek mah gelas mah pasti jeung piring ngan lamun amak kasalaki bareng jeung Allah ala bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun salawatna nyebut eling ka pangeran amak kasalaki wirid we hohoa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene kasalaki yasin pan salaki nyampeurkeun bari maca ayat kursi gebrok duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim cerai moal budak ke korban itulah fungsi manusia bareng jeung Allah mata hakikat hirup mana jelema nu bareng jeung Allah teh nana gerhana teh keur neangan hirupna nu bareng jeung Allah sifat Allah 88 lamun Allah boga sifat Al-Ghaffar Maha Pengampun geuning manusia dendam lamun Allah boga sifat Al-Ghaffar Maha Pengampun dosa bapak dosa kuring anger ku Allah mah teu ditemrakeun da bapak dihargaan ku batur lain bapak nu berharga ngan ku Allah dibunian dosa bapak kuring nana gerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga hakikat mah Allah keur munian kagorengan kuring lamun ku Allah dibukakeun kagorengan bapak kagorengan kuring saha urang sebenarnya mata hirup nu hadir ieu tempat teh sakapeung mah urang teh penuh dengan kepalsuan da ieu teh atuh ibu-ibu teh palsu garulis gara raya make make up sido pan di imah mah dasar merengkel kancing warna-warni juga partai cobloseun ta eta aslina ibu mah ayeuna urang pengajian ka dieu nah ieu teh asli mangga emutan ieu teh asli ieu teh daratan ka dieu kuring ceramah kieu teh asli teuing Pak mata kurang mah sabenerna keur munian kapalsuan dan nu aslina mah urang ge nyaho saha diri kuring sabenerna saha diri papa sabenerna geus teu kudu silih cokelan kagorengan da bapa ge ngaku kana kagorengan diri sorangan aduh aya ibu-ibu saha teu heula nu pasarung-sarung jeung lalaki keur jeung lalajut salung teh saha bapak geus bisa jadi nuruncat tina janela imahana teh saha tara kapan ngaji lamun ku Allah dibongkar ayeuna di alam dunya moal aya hargaan jelema mah moal mata sabenerna urang teh hidup penuh dengan kepalsuan hayu itu atuh urang aslikeun hirup urang lamun hirup asli hirupna barang jeung Allah sifat age sifat nafsu nu aya sifatna Allah kahayang lagi kahayang Allah keputusan lagi keputusan Allah hirup urang di kampung geus tong rungsing genah di kampung keputusan Allah barang dahar teu kudu lieur teu kudu barang beuli di sawah loba jongi jotang bogadotan tutup sintrong leuncak takokak jarak geuning hirup coba di kota daging itu daging ieu geuning setru matak nu ngaran hirup potong rungsing ku kahirupan hirup manusia mah wajibna teh narimakeun lamun hiji jelema teu bisa narimakeun jujur nu bakal datang adalah panas baranan nu paling power jelema sangsara boga panyakit panas baranan keur mah sangsara kata mah eueuh pikareseupeut batur nyeun kongkorong batur meuli kongkorong sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu nah hatina lajada dan cawadek nu jam 10 geuning paket nu kitu kan koneng teh koneng pisan saminggu sakali disipukan riuh jelema anu sangsara geus atuh marima kana kasangsaraan sing wawuh jeung alam akhirat jelema sangsara gede kauntungan ku salat bisa asup ka surga teu kudu zakat teu kudu sedekah nah teu gablek engke malaikat nanya di mana harta dipake naon tinggal cawel malaikat teu boga ngan sabalikna keur jelema nu baleunghar tahampura teu cukup ku salat tanpa ibadah bareng jeung harta ku sedekah aqimus shalah wa atuz zakat jeung da hirup moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin maka jelema beunghar teh kudu loba nuhun kanu miskin nah dan nu miskin mah gede jasana aya nu maot panggelan nyokot pacul si miskin aya nu maot panggelan nyokot pasaran si miskin aya nu maot panggelan tahlilan si miskin mata lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar tapi sombong mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta pikeun paculna mangga nyen kuburan sorangan
atau eueuh nu nganterkeun ka kuburan antep jam 8 cenah acok-acokan sorang. Manusia teh butuh ku batur, ulah coba-coba urang goreng jeung batur. Bapak di Kopiah menang saha, menang batur, sarung menang batur, celana menang batur, baju menang batur, imah menang batur, ngalahirkeun ditulungan batur, maot dikubur batur, disolatan batur, ditahlilan batur, gerajieun alasan urang, naon alasan urang kudu goreng ajeun batur, lamun lain sirik ajeun panas nu aya dina hatena. Weh. Tapi ya atuh. Maka kira bos sakadar disebut, tong bangga ku disebut. Nana gerhana kunaon bajuna kieu calana kieu teh kuring mah mung wah disebut ustad sieun teh urgen gawe anak disebut ustad ieu pagawean maseaan hoream teuing apan ustad kiai ajengan mah eskana SK ti Allah akhlakna Nabiullah Nabi Muhammad naon eta warasatul anbiya pewaris para nabi yuk ustad kiai ajengan urang bawa kana tugas anu asli warasatul anbiya pewaris para nabi geus acan da acan. Nabi ngabariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya anu ngalaman baru eta lain tahajud asam urang. Nabi ngabariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayur dibikeun nana gerhana ceuk batur ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali teh suudon deui. Wah kacau yang beuki lila beuki doraka. Nya geuning urang teh karek disebut batur Pak. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, karek sesebutan batur. Bawa ka hareupeun Allah ka pengadilan anu sanyana teuing saha urang teh teuing. Matak semakin batur ngahargaan semakin era, semakin disebut al-mukarram semakin isin, semakin disebut ustad semakin hayang eureun. Nah, kuring leuwih apal ka goreng patutan diri kuring. Tadi oge pan saur protokol pangatur laku pengjajak acara al-mukarram nana gerhana muring ka 10 kuno nah hajub sadar we al-mukarram nya salat subuh sok kaburangan tuh mata kurang teh ternyata karek disebut bener entong sok bangga ku disebut batur da tugas nama cantang di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat teh kudu sombong hei pejabat. Nah, cucungik pejabat mau jadi tanpa dicoblos rakyat. Mata engke dari mah lain rakyat kudu nyambut pejabat, tapi pejabat kali-kali nyambut ka hayang rakyat. Moal mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Mun aya pemilu, eureun rakyat tong nyoblos. Jadi moal. Heeh, mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Tidak. Kira kok kuring kudu dibukakeun kitu. Nana gerhana bisa ceramah di ieu tempat punten duaan anu berjasa hiji nu ngulem 2 jamaah. Mata kuring nu kudu nganuhunkeun ka saha anu ngulem. Nuhun anu ngangkir anu ngundang parantos ngulem kuring saingga kuloba anu ngulem mobil kabeuli, sawah kapeser, imah kajieun, yatim katulungan, pake miskin kabere kunaon kuloba nu ngulem. Terus eta acan iya aya nu ngolong jamaah eueuh narek ngomong jeung temok mata kakekat hirup teh kuring jadi kieu teh saha anu berjasa batur jadi urang teh karena batur mata saenggeus jadi hargaan atuh batur da hirup moal bisa hirup senang yo aya di dieu sobat kuring sapu jagat aya ketua eueuh anggota nanaonna rek ngaku ketua sorangan eueuh anggota jadi ketua teh karena aya anggota mata ketua nu alus ngarti atau karena kahayang anggota aduh nya pada dipikir-pikir mah jadi lain kuring nu kuring hargaan teh mata lamun bapak jeung ibu hayang nempo ustad ikhlas entong nempo ustad sok ceramah kieu entong tempo mah tuh ustad nu di ieu tempat cicingna oge di masjid butut ngajar ikra barudak leutik tah eta eueuh nu muruhan tapi daek eta ustad ikhlas mah ieu mah teuing Pak nya cobaan cekuring oge cek sepuh ge bade ngulem iraha Juni iraha 2025 geus tinuh tuh Pak jadi bab ikhlas mah anta budallahu ka anak kataruhu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Jadi ibadah urang teh leungeun katuhu mere, leungeun kenca tong nyaho. Pan urang mah lain kitu. Ayakeun santunan muharaman ka fakir jeung ka miskin foto.
cepret karena tiktokun bari diberi judul alhamdulillah parantos santunan nu miskin nagog eta teh ngawirang batur ai mere saeutik batur wirang seumur-umur. Kumaha apa ungkul kan teh ngartos teh. Tong situ nuwuh maksudna. Nuwuh maca Quran serak saeutik bebeja ka tetangga rada cenah. Teu kunaon geus ngaos Quran kumaha sia. Geus nyarekan pamajikan oge teh hayangnya. Keur naon ibadah urang beuti beja-beja ka batu? Keur naon? Lamun lain hayang nilai jempol di batu. Padahal anta budallahu ka'annaka tarahu anjeun ibadah. Cukup kami anu nempuh anjeun keur ibadah. Persiapkan disebut ku batur tara salat ya Pak. Da urusan salat urang lain keur si eta, keur Allah lain jeung keur urang. Bener. Ibu get tarawih karek 5 poe geus status Facebook na teh parampang. Alhamdulillah tarawih kelima lancar. Nah, ka genep ka 7 mah da eueuh. Aha, eureun tarawihna. Gerayo mana nu disebut ikhlas teh? Maka hakikat hirup manusia kosong, jelema nu kosong, guru ge loba. Awak bapak jadi guru keur bapak. Taneuh, cai, angin, seuneu, sok ku guru heula ka anak awak bapak. Ulah wakan ku guru kanu sejen, awak bapak guruaneun. Taneuh, diidek, dileuyak, digeuleuhan, dikeueuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan. Geuning kata halodo satahun nolol hujan sapoe, jukut hirup deui, tutut nyempak deui, lauk hirup deui, tukang tani seuri deui. Artina taneuh teu boga panyakit dendam. Cenah beja ngamintin manusia teh tina saripati taneuh, maka lamun manusia aya nu boga panyakit dendaman bisa jadi dia mah taneuh sangketa. Mun haseun beungeut teh meureun taneuh kuburan. Cai halangan ku bapak cai naik ka luhur, dihalangan deui rembes ka handap, dihalangan deui nu ngaran cai dirupa we. Nyieun kahadean tong kahalangan ku jelema ngewa, nyieun kahadean ulah dumeh batu resep. Pan urang mah nyieun kahadean teh lamun batu resep, kakara nyieun kahadean, batur izin teh sudi. Sedengkeun Kangjeng Nabi Muhammad panutan urang, nabi urang, rasul urang, bandungan ku bapak. Init ka masjid diseblok ku tai onta ngahulang heula, datang ka rompokna ku si Khadijah ditaros, ya Rasul, nah heuih deui aya nu nyeblok, kunaon ku tai onta, kumaha si Khadijah ibak deui. Lamun bapak aya nu nyeblok datang ka imah ceuk pamajikan kunaon Kang teu tulus ka masjid, aya nu nyeblok, kumaha ceuk pamajikan tah bedog kadek kitu kitu. Siti Khadijah teh sasinya Pak jeung Nabi teh. Ini teh ka masjid diseblok keneh, ini teh 3 kali diseblok keneh, ka 4 kali Nabi cicing heula. Nah ngarep-ngarep nu nyeblok. Pan eueuh datang ka masjid ceuk Abu Bakar, ya Rasul, telat. Jawaban Nabi, sumuhun telat. Pan urang mah jigana urang diterangkeun ceuk DKM nah telat ka masjid. Rada ge heueuh di jalan anu nyeblok, kumaha ceuk nu masjid? Ayeuna mah asar teh engke jam 5 urang serang si itu. Darana gara luhur. Nabi mah teu bebeja sabanajan ka pangkat sahabat. Nah Rasul telat, sumuhun telat. Tekul salat. Nah rebos Abu Bakar, ya Rasul aya nu udur di mana? Teu jauh di masjid ieu. Tuh itu imahna. Ternyata nu nyeblok Nabi. Coba lamun bapak diseblok, tuluy batur gering dibejaan ku DKM. Euy, nu nyeblok maneh gering. Kumaha ceuk bapak? Dora ka di aing ulah wani-wani ka aing. Kitu urang mah nafsuna. Pan Nabi mah teu ngariung para sahabat. Saha nu gering teh itu bumina ya Rasul. Ngariung. Kunaon ngariung? Urang ngalongok babareng. Bring kanunya blok ngalongok babarengan atau si itu panas tiris. Datang Nabi marukanana Nabi dendaman. Kumaha ceuk Nabi? Jempe anjeun tong sok dibeja-beja perkara nu geus kajadian, mana nu karasa ieu didoakeun cager harita isukna datang ka rompok Nabi, ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam gampang dibawa ku Nabi lantaran Nabi mawa hate, mawa akhlak. Urang ngomongkeun Islam kunaon hese teu ngebubug hate. Nanegahana ge teh ini Pak. Pan tadi menerangkan sodako hade, penting iya sok kurang jujur-jujuran. Nah kuring nu sodako, nah panitia nu sodako. Apan innamal sodako lil fuqara, yang sodako teh keur fakir aja miskin, mager rezeki nu geus aya, ulah rezeki nu can aya, tong keung sangsara antara sodako ku dalil eta ge kuring teh geus keong. Nah kuring nu sodako, nah panitia nu sodako. Ceuk jawaban ibu panitia nu sodako. Heuh deuk ditampa, beuda butuh. Kumaha tuh dalil lu tadi? Teuing. Maka hakikat hirup urang teh sing kosong. Cai jadi guru, angin oge jadi guru.
mun anjing jadi gitu Pak Kades datang ka dieu punten urang dia kudu ngalih heula ngaha bakal aya angin puting beliung sieun jelema ku angin puting beliung salamet kunaon salamet ku sieun ulah sieun teuing ku angin puting beliung mah nu kudu sieun mah ku angin leutik ngahiling dia teu ge pan angin nu gede mah eueuh nah angin leutik ngahiling dia tuang atos meleuet atos pudut eukeur datang we angin leutik itu nunutan gitu kan coba angin puting beliung udah mau terjadi nunutan mata jelema moal mungkin kabeurean ku cucuk kuda ngan jelema mah sok kabeurean ku cucuk peda mata panyakit itu sebenarnya lain ti batur datangna tah tina hate sorangan leres Pak asli ya keluar ti masjid lain jempel ieu menepak dada di mana mah masjid atuh teu cara maneh kitu tong kitu teh ibu-ibu pengajian ka dieu da isu teh bakal aya nu nanya ti marana puting pangaosan sanu ceramahna sederhana kumaha kitu we rame geus hanya sebatas eta hakikat hate teh kudu mawa kana perubahan hirup urang teh hirup teh disindiran ku orai bagi uninga orai 30 poe ngecepat orai mah ganti kulit ngaran anger orai tak urang teh pengajian teh karek ganti baju karek ganti tiung karek ganti masjid karek ganti majelis dah hate mah can ganti-ganti atuh nu pedit anger nu teu akur jenggulur anger nu hawa ka salaki anger nu goreng ka dagang ge anger aing ngaji anger pertanyaan ngaji nu mana sebenarnya nu asupna hate kasiniran urang teh ku orai hirup kudu era ku hayam bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin di kotokna keur aduk atuh tulangna ieu tah kaum sebelah eta hayam kabeh manfaat padahal hayam teh direret kurang ku juru panon pira kadar sato hayam ieu manusia ngarasa sampurna jug anjing-anjing ngenog teudeun nog ibu di warung bangkrut kali-kali urang era ku doma lapar kencarkeun paling nu dicokot daun sampe manusia lapar hampura dauna tangkalna dirabut dilek-lek pagerna nu bogana dikadek ongkong caritana urang teh makhluk Allah nu pangsampurnana ternyata sampurnana manusia teh lamun geus leungit hawa nafsuna nu datang sifat Allahna kakara disebut insan kun kamil ari masih keneh ngagugulung nafsu mah leuwih ata adol batang sato bener ya Bu asli kudu mah urang teh lalajuan deui urang tuh tangkal kabung karena kabung godog 2 gelas jadi 1 gelas obat ginjal naik karena tangkalna keur sasa kamari bulan Ramadan geuning ibu nuang dawat di mana eta dawat acir kabung naik ka luhur aya dahanan teuk-teuk jadi lahang bijil gula antep dahana jadi curuluk bijil cangkale janur kuning melengkung di mana di jieuna daun kabung ibu sasapu ku nyerek kabung kali-kali mah bapak teh sing enak ku kabung cing atuh ari urang bibir bisa ngomong ceuli bisa ngadenge nah hanya nepi ka mata hebat na makhluk Allah di alam dunia tarasbeh teh dititah tasbeh ti bareto tasbeh tuluy urang mah dititah tasbeh teh ngaran pabaliuk jeung ngomongkeun batur wae ceuli resep kana gosip dundak dengdeng nanti isin tiung ngaguyupuk ikan gosip beki tiung badal hei mun asa rejem bibir teu ngomongkeun batur teh tiung gede kasalaki popolotot tiung nu manang dipake karek tiung kaena can ditiung secara hakikatna bapak-bapak ngaret ka ibu lebok mata hakikat kahirupan manusia kurang teh saha sok urang guruan ti mana bae ge anjing sekalipun bisa jadi guru atau kuring ngobah asli aya anjing ngaliwat punten si pun guru ka anjing teh ceuk tetangga teh rada gelo jelema teh anjing teh nyebut gelo maknya guruna anjing kali-kali mah urang guru ka anjing mun kitabna kitabul gumarom jilidna jilid ka hiji babna bab toharah toong bab anjing disebut di ditu lamun dijabarkeun ku kuring najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalain make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur dengan paantal apa padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseut kana kanjerian batur aduh mata ku arep ieu pangejung anjing punten pun guru gitu ngarasana sih dianggap gelo ieu teh alam teh guruaneun keur urang awak bapak awak ibu guruaneun pan Allah ta'ala disebut alhamdulillahi rabbil alamin Rob
Ayo Rob teh nu ngajaga, nu ngariksa, nu ngadidik, anu ngati. Ibu kulem tibra geuning cucunguk teh asup kana irung. Saha nu ngajaga? Allah. Ieu rambut, ieu halis, mana nu manjangan rambut, geuning halis mah teu manjangan, padahal buuk-buuk keneh. Berarti Rob, Allah nu miarana, Allah nu ngajadikeun, Allah oge nu miarana. Ieu rambut manjangan, pan halis mah teu paranjang. Ketika bayang urang dia halisna panjang teh sudi urang ceramahna ge. Asa di alam gaib. Nu paling tahu panganten anyar paranjang halis anu mana geus lieur. Tinggal bersyukur Pak manusia hirup ulah ngarasa sangsara, ulah ngarasa teu boga. Awak bapak teh berharga leuwih ti angka triliunan. Boga duit 10 juta gebrok ngan syaratna dicokel panon sabelah teh sudi teuing. Panon sabelah moal dijual ku 10 juta. Mata kurang mah panon tong dipake popolotot bisi asup kupur. Tah lamun jelema geus kupur, Allah cara ngeureunkeun Allah ka eta manusia kudu dibere panyakit. Ibu popolotot wae ka salaki sing sabar banyak engke ge bakal eureun di mana geus boga penyakit belek. Bapak tujang kajong wae ka pamajikan sing sabar ibu engke ge eureun di mana geus lempang kieu tah. Udah tinggal bikeun bujur mah ngajejak kitu kan. Jadi Allah nyiptakeun penyakit teh peringatan ke manusia supaya teu kalangsu dina dosa. Matak bisi aya nu rek doraka jung. Dapat sobrok ngomongkeun batur pe ngan engke ge ku Allah nu dieureunkeun ku ustad jebut panati, dieureunkeun ku ajengan bakal teresep, dieureunkeun ku saha bakal ngewa, dieureunkeun ku Allah moal bisa bijil sifat ngewa da Allah anu mutlak boga. Bener. Mata hakikat hirup teh ternyata hati. Kabarokahan dina hirup, pan urang teh hayang barokah hirup teh al barokatu huwa ziyadatul khair. Nyieun kahadean ngahasilkeun kahadean, nyieun kahadean nambahan kahadean. Bapak salat beres salat teh kudu nambah kahadean. Lamun urang salat tungkul maka tamahan atau tungkulna ulah keur salat tungkul, tapi bubar salat ge kudu anger dina tungkul. Tungkul dina salat memang kuduna, tapi tungkul bubar salat tawadhu disebutna. Nah, ai keur salat tungkul bubar salat macan teh. Aduh. Tapi kan salat teh bibir teh kana karep. Salat. Kadua makna tina salat sod lam jeung ta. Sod sidqul qauli alus ucapanana, lam layyinul qalbi leus hatena, tak tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaanana. Mata teu mungkin jelema salat ngomongkeun batur, teu mungkin jelema salat pedit ka batur, teu mungkin jelema salat nyaritakeun ai batur. Naha sidqul qauli dijamin ku salatna aralus ucapanana. Weh. Teuing salat urang nepi deui moal nepi ka dinya. Kenyataan apa? Kararana ngajaga salat. Tuh al barokatuh wajadatul khair, nyieun alus hasil alus, nyieun alus nambahan alus. Salat teh adalah alus, maka tamahan atau ladang salat teh ku amal perbuatan sehingga amal dikawinkeun jeung soleh. Jadi we amal soleh. Jadi salat urang mah karek jadi amal, can ketemu soleh. Anu kumat nu pedit oge, geuning salat mah eukeun. Lu salat teh tungkul lagi ruku. Ilit kali-kali maka Jepang. Pan urang Jepang mau geuning panggih jeung saluhureun. Kali kata gorobae. Naon eta maksudna? Ngajenan batur ngahargaan batur. Hirup urang hayang diajen batur tong hayang. Lamun urang teu bisa ngajenan batur. Hirup urang hayang dihormat batur tong hayang. Lamun urang teu bisa ngahormat batur tong ngarep-ngarep batur ngahormat urang. Urang teu bisa ngajen batur tong ngarep-ngarep batur ngajen urang. Urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarep-ngarep urang dia hargaan ku batur. Matak idza binafsik mimitian ti diri sorangan ngahargaan batur teh kadar eta batur teh ngahargaan urang mangsa bodoh. Aduh. Hate Pak Panjiru. Al barakatuh wa zadatul khair. Keur salat. Assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Saha katuhu simbol kaalusan, saha kenca simbol kagorengan. Anger urang mah da jelema osok salat mah kanu goreng doakeun alus, kanu alus ge doakeun mah kudu alus. Teuing banyak rada hese. Beletuk salaki ibu beger doakeun sing alus. Ya Allah caroge abdi keur kagoda kurana anak dua sing salamet di jalanan. Asa teuing aya doa kitu. Jika salaki pegar wah doa nanti langsung beliakan. Ya Allah berulin sing tabrakan modar-modar sekalian. Komo ke hotel si gempa karurung sekalian modar sekalian. Geus parah doa urang.
Padahal jelema jahat ka urang geus teu perlu didoakeun. Allah nu bakal ngahukumna. Matak hati-hati nalika urang ngahina batur, batur teu ngalawan ka urang, maka Allah nu manglawankeun. Jeung ari hirup entong kajebak ku kagorengan batur. Batur nu gorengna urang nu masobrotna, garelo teh duanana. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana. Batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna. Nya sarua. Angurang jelema nu alus hate mah jelema salah jadi enteung keur urang euy batur salah teh geuning cilaka heuh urang supaya teu ancur kana kasalahan teh ngeunteung ti ditu. Da ibu ge bisa balik rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea wae. Tatangga teh gurger jeung pasea. Kumaha ceuk ibu, Pak, urang mah ulah pasea wae gandeng. Oh mah itu tatangga kuat pasea wae. Kumaha ceuk salaki, anehnya mah pasea tapi loba anak. Kumaha ceuk ibu, heuh ngan hareusem beungeut. Kumaha ceuk salaki, umur nyieun bari baheut. Ternyata balik rumah tangga orang teh enteung mah tinu goreng, Pak. Mata hakikat jelema bijaksana, panggih jeung jelema salah, panggih jeung jelema bodoh, panggih jeung jelema goreng, entong waka nyebut bodoh ka batur, tong waka nyebut goreng ka batur, tong waka nyebut salah ka batur. Hampura balikeun kana awak urang ge aya kasalahan nu sarupa anu ku urang disumputkeun teu ditemnak. Bener. Lalakon hirup. Lakoh maca Quran, udah lakoh budi jeung basa barokah. Ulah lakoh maca Quran tapi lakoh hujit ka baturna. Barokah teh kitu we lah sementara mah Pak, sabab ngalakonan mah rada bangga. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahirupanana teu oleh barokah, musuh wae jadi bala. Nah, sabab Nabi mah teu boleh ngajenan ka sasama dina hirup. Boro-boro maka umat Islam dalah musuh sekalipun geus serah bongkokan ku Nabi tara dikukuman. Malahan meureun dongeng populer, sejarah populer, pan aya geuning di juru kota Mekah jelema lolong bari Yahudi. Pagaweana teh ngaledek jeung ngaledek Nabi ngaliwat tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo, tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. Nah, ada Nabi beres salat subuh kalau mau roti. Dihuapan eta nu keur ngaledek. Belum geus kitu dareng nu cobrot deui tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul dan yang muningan ka urang dikepret bae ini. Nabi mah teu isukna didatangan deui, lapar anjeun, lapar, geblus deui roti dihuapkeun. Kumaha ngomong deui tong deukeut jeung Muhammad nya, Muhammad teh jelema gelo, maklum Yahudi bari lolong. Isukna dikirim deui 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Tak ieu umatna urang teh umat Nabi Muhammad cenah cikan. Lamun bapak bareng bere ka tatangga, isuk tatangga ngaledek bapak, deuk mere deui moal. Alus. Pada ngaji ti baheula teh teu neurak-neurak. Ibu, lamun ibu bareng bere ka tatangga, tatangga ngaledek ibu bebeakan, deuk mere deui moal. Saruana. Tinggal bapak malih ka kuring eta kitu bebengok maneh lain ngosemrot wae. Mun kuring geus bareng bere ka tatangga ngehena kuring. Edek mere deui, pangkat ustad level lagi level tinggi. Odok. Kan tungguan 2 poe lamun situ kamu sakit di enrieun ku aing sakalian. Berarti hate urang can ancrug, can cocok nyebutkeun umat Muhammad tapi akhlak urang anggang jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Bawa umat nafsu urang teh nya. Keung nya, Pak. Disebut hamba Allah gerasok. Hamba Allah. Ari hamba Allah teh jelema nu ngahamba ka Gusti Allah, berarti nuturkeun sifat Allah. Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih. Lalu budak tetangga dagang somro, ngangkat polo, meuli moal. Nama kecing moal. Geuleuh, berarti bapak nempo leho lain nempo somro. Padahal nu didagangkeun adalah somro, dalah eta atuh aya polo dan dina irung. Polo na irung, somro disuhud. Ngan ku sabab urang pangheulana adalah mewah, nu akhirna kunaon mung meuli comro lantaran geuleuh kana polo. Allah mah nu diheulakeun teh nyaah, asih deudeuh. Pan urang teh jelema doraka, Pak, tapi naha ku Allah masih kena diberi umur. Tapi naha ku Allah masih kena diberi harta, nah hifat ku Allah masih kena diberi milik. Allah mah nyaah nu kaheulakeun. Mata sep filosofi Sunda tong diheulakeun ku karesep, tong diheulakeun ku kangewa. Jelema nu diheulakeun ku karesep sanajan ngomongna goreng pasti bakal dianggap alus dan memang resep. Sabalikna jelema nu diheulakeun ku kangewa saalus-alusna omongan tetep disineureupkeun ku jelema nu ngewa mah moal aya balegi. Nah, lalajona leho lain comro. Dijieulkeun atuh sifat Rahman Rahim.
Lamun Allah boga sifat maha welas maha asih, maka hamba Allah kudu niron karena sifat Allah nyaahan, asihan, deudeuhan. Ka dieu jang mada teu hayang comro ngan eta we kabitah ku polo. Yeuh duit 10.000 ngan wayana polo sing-singkeun di balong emak keur parab jaya. Leho dipiceun comrona jadi payu kunaon? Ku sifat ibu nyaah ka eta budak ku miceun leho. Allah teh nyaah mere panyakit ka bapak nyaah, leungit duit bapak nyaah, dibere cerai nyaah, dibere sangsara itu teh Allah nyaah. Sabab Allah mah uninga kana kadorakaan bapak anu cantang tu bisa ditebus ku salat urang, ku zakat urang, ku saum urang. Deui iwal teu ditebusna ku panyakit bari urang bijil sabar penghapus penyakit, penghapus dosa adalah penyakit pikeun jelema anu salalama. Leres. Mata deui narima teh hirup teu kudu riuh. Ya Bu, harimakeun. Bobogohan jeung nu kasep bari beungar, jadi jeung nu petot bae. Nama jeung bae, untung keneh jeung jelema petot. Coba jeung nu kasep bari beungar, lamun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga nana gerhana. Tak ibu teh moal jong-jong hirup, hatenya nyautan, galak timur bakal datang, nah kasep beungar. Coba jeung nu petot, teu balik heung teu kajeun. Malan sia eta kapangi sayang-sayangan jeung batur, pikeun ibu, juk itu aing geus teu butuh ku maneh. Nah petot. Mata hakikat hirup teh tong sok lalajo dunya nah atuh, lalajoan akhirat. Ibu dihina batur nyeri, diledek nyeri, difitnah nyeri. Kunaon make jeung nyeri? Bongan ibu mikirna di dunya, padahal di dunya mah nu ngahina nu ngaledek. Wios atuh, teu naon. Ibu dihina batur, diledek batur, difitnah batur. Kunaon make jeung nyeri? Sabab urang mikirna dunya. Coba lu mikiran akhirat, da lain nyeri kudu atoh. Nama kejeng atoh dihina, diledek, dicaci. Jadi maksudna kagorengan urang dipenta ku si itu, kaalusan si itu dibikeun ka awak urang. Pan kitu hukum akhirat mah Bu. Lamun ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki ku batur teh, kaalusan batur dibikeun ka ibu, kagorengan ibu dilebok ku si itu. Matak nu ngahina teh antep cenah benteteun. Tong dilawan. Da dilawan mah jadi saruan. Ngan lamun hukum dunya mah lalajoan buah buruk. Nu buruk tong dipeti, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan. Buah buruk mah engke ge ragrag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki ku batur, antosan engke ge eureun. Terus Pak. Sing nepi ka dinya ka kabarokan hirup disebut we layyinul qalbi. Laleus ate nu sok salat mah lain haranga wae. Katilu arep kumaha ninggalkeun kadorakaan. Kira-kira urang geuleuh ka sia eta doraka entong tong geuleuh ka batur. Kira-kira urang ngomongkeun batur dosa entong tong ngomongkeun batur. Kira-kira urang ngalengkah kadinya alus ngalengkahkeun. Kira-kira urang lamun ngaji bener pek tuluykeun. Kira-kira urang lamun ngagosipkeun batur salah entong. Perhitungan hirup mah aya na hate urang sorangan. Matak cilakana manusia, salametna manusia, lain ku batur, lain ku dulur. Tah ku awak urang sorangan. Matak samemeh urang hayang kasalametan akhirat, salametkeun heula urang hirup di dunya. Panon tong keportot, ceuli tong resep gosip, kalengkah tong kana salah, hate sing bersih. Dipikanya ku sagarea ieu mah ari hirup hayang salamet dunya akhirat, ai dunya wae bisa sampaikeun. Batur sirik, panas, tekaupan, cebukan, gunungan, panas baranan, tekaur batur maju, amoh, boro-boro mah di akhirat, di dunya ge dicekek batur. Sedangkan doa usi doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memeh hayang salamet akhirat ternyata gerbangna adalah dunya. Bener. Ukuran kabarokahan tilu. Ukuran kabarokahan itu dengan tilu-tiluna. Hiji, salat ditarima barokah, zakat ditarima barokah, tahajud ditarima barokah, puasa ditarima barokah. Ngan alat Allah pikeun narima ibadah urang teh hiji. Mun anak alus ka inung bapa, salatna ditampa, zakatna ditampa, ibadah ditampa, sabab aya pikarido inung bapa Allah gilu ridho. Ngan sabalikna lamun inung bapa teu mikarido kana kalakuan anakna, deuk salat, deuk zakat, deuk saum, deuk ibadah haji ditolak teu ditarima. Naha ridallahu fi ridho walidain wa sutullahi fi suhil walidain. Ridho Allah gumantung ridho inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Deuk salat, deuk zakat ditolak teu ditarima. Lamun di dunya aya jelema nyeri hati
hate ku bibir tingkah pola saha eta indung jeung bapa urang. Matak ngaji nu sanyana alus we ka indung bapa, hayang ka surga nu sabenerna sing hade ka kolot. Sabab kolot teh gerbang ka sawarga. Ngandung sakitu ripuhna ibu teh. Nyeri ibu ngalahirkeun teh nyeri nang kuban soksin bitu nyangigir soksin bahe nang karak sedikan eunga. Borosot budak alam dunia guyang getih raga angkir papi sajin nyawa maut pingaranana melaan saha ibu melaan anak nyeri ngalahirkeun nyeri tapi aya nu leuwih tibatan eta naon nalika anak geus gede hohoa sesentakan jadi indung bapakna nepi ka kolot lucut cai panona hampurajan hirup teu neut paeh teu bos kahandap moal akaran kaluhur moal sirungan lamun kembang teu jadi pentil-pentil acan geus pentil moal jadi buah-buah acan nah aya kolot jadi hate ku tingkah jeung pola urang mata barokah ngaji mah kitu we hade ka kolot selesai gitu. Asli yuk wah anu jauh di jugjung nu angang di teang papatah kolot sanajan kolot bapak teu SD acan sanajan kolot kuring teu SD acan tapi maranehanana boga kapinteran palebang mana pinterna budak salapan kapiara cing bapak boga budak dua geuning geus hungsi bener. Matak lamun deuk harade ka kolot ayeuna mumpang-mumpung keur aya. Bapak baheula keleutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga. Hiji waktu mah bapak geus boga duit hayang mikeun duit ka kolot bapak ceurik. Nah, kolot geus ruku padung rap kulumah katuruban teu beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit. Ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur rekat kana hate. Ternyata nu ngaran anak teu bisa mulang kalima ka kolot. Bapak ngariweuhkeun lamun nepi ka umur 30, ti orok nepi ka umur 30 ngariweuhkeun kolot. Sakala rupa ti kolot. Ayeuna kolot urang geus 30 tahun, kolot urang 70 tahun, bapak boga pamajikan jeung anak deuk mulangkeun 30 tahun sabaraha tahun kana jadi kolot urang teu satahun-tahun acan. Nu paling nyeri hate baheula urang keur orok dirorok. Di orok, di pupunak di zaman budak, di ongklet-ongklet di zaman lembet. Ayeuna umur geus 30, 40, kolot geus eueuh teu nyieun kahadean saeutik-eutik acan kana jadi kolot. Deuk kumaha eta nebus perkara jasa kolot. Matak moal aya anak nu mampu mulang tarima kana jadi kolot. Asli. Da urang mah egois boga anak pamajikan nu dipikiran anak jeung pamajikan. Imah urang gedong, kolot mah banyak celakaan ku hujan. Urang baju aralus kolot mah sapotong ge bawa teu ka bedak, urang barang dahar ngarareunah, boa kolot mah saleter ge meunang anjeun ka hutang, di mana letak anak sabenerna. Beres. Letak ibadah diterima ku Allah Ta'ala, lamun urang hade kanu jadi indung bapak, tah barokahna ladang ngaji, ladang ibadah. Eta we heula atuh, anak alus ka indung. Kadua, mun pamajikan alus ka salaki. Bapak rada gairah ngadengi ieu. Mana ada eta atuh pamajikanana jigana kamari kieu wae. Kabarokahan ladang ibadah teh eta we pamajikan alus ka salaki. Tong luhur teuing bahasa ibu ka salaki teh. Omong hoak jeung susentak. Sabab lu atlet kesan bapak teh nu tani, nu dagang, nu jadi pegawai negeri, nu jadi tentara, geus jadi duit mah hampura Pak, didikeun ka saha? Atuh. Ka ibu matak ibu teh sing bisa narima karena pamere salaki ulah kieu wae. Ieu mah duit leutik deing neuhikeun nenek. Na teh sieun ketungtung hirup hese nilok. Di kieu deui cenah jepret teh kudu. Lalu lebe 5.000 nilok sorangan. Ulah kitu sabab rumus agama mah anak alus ka indung bapak, pamajikan alus ka salaki. Ibu teh wajib narimakeun karena pamere salaki sanajan leutik. Mun balik ke usaha papageun ku ibu kalawan pantok lain ieu mah bebeja arisan eudeun kana Bang Emo nu eta geuning limaan ngariung dikeun kakak jeung KTP ngariung geuning aku bersumpah dan berjanji dina limaan teu kabayar hiji opatan ku utang renteng mayar asal lieur berkah moal duit lapur susah heueuh saumur umur malahan mata areuna heueuh atuh tapi sasen belah saketip nu dibikeun ku salaki eta nu manfaat mah Bu. Mata papageun lamang kantor rengkuh, bapana geuning sumping, rengkuh ibu teh. Cokot leungeunna tulusun tangan ka salaki mah. Dek dihargaan ku saha salaki urang lamun lain ku pamajikan. Dihargaan ku tentang mah lieur atuh. Geus disun tangan.
Bapak salikeula na golodog we urang. Leos ka cai nyokot, leos ka dapur nyokot cai adu tiriskeun bae teh make gula, dikeun ka salaki bari kupun tenan. Emo, ai barang bere tali nongeng. Malem batu. Dikeun bari kupun tenan punten we bapana cai teh cai teh gula-gula acan. Suruput ku bapak diinum sanajan cai teh teu make gula, da katempo amis atuh. Ternyata nu amis teh lain gula, naon budi ibu ka salaki. Leres Pak. Cing teh manis dibikeun ngan ibu mah cobrok we hayang nyebrok. Geus kitu bawa deui ku ibu teh ka cai, bapak beli teh acan salat, mangga gerak ka jaman. Dah kumpul salaki mani, beres mani siapkeun ku ibu sarung koko jeung kopiah. Bapak tah ieu sajadah, dekul bapak salat. Kuliwet ibu ka hareup, deuk naon, deuk nyuuh nalahunan salaki, pok nyarita. Bapak kumputan kemang kadaton buah kol bucim-ciman jiwa. Bapak teh hormateun abdi, hampura ti bareto nepi ka ayeuna rumasa. Emak can bisa nyugemakeun jadi salaki. Aduh, buat Allah hoki, eta teh Allah ku Allah dari Allah. Tak mau belah dinya mah Allah bisa. Kitu kudu nama pemajikan ka salaki teh. Jawab ku ibu, ada kurang kitu bebengok. Ka salaki kitu ngan salakina kudu nu kumaha heula. Nu kumaha salakina nu tanggung jawab ka pemajikan, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Sabab salah kita lain ukur merhatikan imah pagi baju teu darseu perhatikan oge agamana di dunya ngeunah bareng jeung pamajikan, di akhirat ge hayang bebarengan jeung pamajikan. Di dunya barengna ku cinta, di akhirat barengna ku agama. Maka ngamalkeun agama kudu bareng. Teangan lalaki anu ngingetan salat, Mas, tong ngabecos kana TV, netepan. Teangan salaki kitu. Geus salat subuh mah, tong ka ingkah wirid. Teangan salaki kitu. Mah wiridan jeung bapak, kekul wiridan. Aya eueuh salaki kitu. Maka jeung eueuh tah. Urang mah ka pamajikan kitu, Bah. Wah. Geus salat teh wirid. Geus wirid Quran. Terus Quran tawasul mah kitu abdi mah. Beureun. Tangke bapak cobaan nya subuh-subuh. Mah, salat. Wirid. Insya Allah pemajikan dunia gak abogus pengajian penting so iya siapa hese tak persani hayang napal karena besi itu hese persani napal karena besi persani memual napal jeung kertas mata kirup teh sa filosofi sa ideologi nalika Nabi Muhammad menangkan Siti Khadijah itulah ideologi nu bener nalika babajikan bager salaki teu bager musibah asli salaki bager pamajikan pedit musibah. Pak sabar gaji ayeuna 2 juta. Nah hangan 1,5 juta dibikeun ka indung bapak kumaha pamajikan pedit molor jeung itu. Jadi teu silih dukung. Patak barokah ladang ibadah ladang salat ladang zakat ladang saum ladang ibadah haji mun pamajikan geus alus ka salaki. Tah nu katilu mun murid geus alus ka guru. Aduh. Da bapak-bapak mampu seperti kieu teh kunaon ku guru-guru urang. Ari guru urang baheula ngadidik ka urang kumaha keras. Guru di dapur, urang di jero, ngaji kurang bener bedog dan kunju dodog. Buncunur atau tarang teh datang ka imah, kunaon maneh sekolah teh buncunur eta tarang dibaledog ku guru kunaon ku panghapus anu aya kayan di jerona. Nah, batur ngaji urang mijah, kumaha sekolah pandek kepret belah kenca jebrot we. Di imah nu kenca nu beunang, di pasantren nu katuhu nu beunang. Akhirna budak mikir, coba lamun terjadi ayeuna, loba guru pasantren di penjara. Nah, hak asasi anak. Maka kunaon poe ayeuna ilmu kurang barokah ka budak. Budak wani teuing ka guru. Laras disebut. Ieu teh bapak-bapak nu dihanap, ieu kuring teh ieu ladang didikan bareto. Anu nalika aya guru ngaliwat teh urang teh wah kudu rangkung ulah nempo-nempo acan. Tapi kalau mun ngawangkong urang jeung guru teh bisa nempo pamunteunna kieu we. Nah ajri seran nempo guru. Aya nu jeung guru yai WA-an blegug. Bukan jeung enjing sekolah teh libur asik nuhun ka guru. La ilaha illallah. Bener tuh Pak. Sok bisa percaya. Da ieu teh bapak-bapak teh ladang didikan bareto atuh.
kuring geladang dedikan bareto kumaha baheula ngadidik moal wara diajarkeun kitab naon bae moal waka diajarkeun kitab sapinah jurumnya sulam topek tijan mantek makan dibayar moal waka ku guru baheula mah nu diajarkeun teh kumaha carana maneh mikeun tatakan cai kana jadi guru nepi ka suku teh adat kana papan teh bareto bener kan ayeuna mah diajar teh babari nu penting duit asup ka diajar ingin nu sangsara teh goblok duit mah hese diajar jadi diukur kudu duit geuning ayeuna mah baheula mah la ilaha illallah Gusti paingan barokahna ilmu kolot baheula nepi ka can waktuna maca alhamdulillah lamun bismillah can kapigawe bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu Maha ar-Rahim nu Maha Asih pan urang teu ngarokok geuning babaturan henteu soloyong hiji pikeun kumaha cek guru tah eta euy welas asih jeung balad teh panena bapak ngarokok teh sorangan ajeun batemen teu kakara ditaikeun kana bab alhamdulillahirabbil alamin kakara arrahmanirrahim kakara maliki yaumiddin al-fatihah teh teu tamat jang teu tamat lain teu tamat dina macana ngan teu tamat dina migawena bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku takdir Allah ku keagungan Allah berarti leungitkeun euy pengakuan diri di maneh kabehanana ge terjadi kun fayakun atas nama Allah jadi leungit kasombongan hirup samemeh ngaji Quran teh eta heula zaman baheula nepi ka Quran diceklan disuhun urang puh ongkoh nyimpen oge teh dibabetkeun Pak saking kumahargaan kana ilmu baheula ayeuna mah pan aduh baca aja laras teh asli Bang lamun guru urang dihareup nawani urang ngalengkah ka hareup dah henteu cicing we di tukang lamun guru acan tuang da teu wani urang nyokot kumaha we ka indung bapak pan anu bobokok ge aku anak paingan atuh ilmu leungit barokahna Quran ukur ngaranna pengetahuan ukur apalanana boa-boa urang aya goreng kanu jadi guru-guru urang wa firuman tata alamahu minhu mulyakeun jalma nu geus mere aya sabab baheula teh urang mah dibere ilmu ku guru teh dididikna teh akhlak heula sehingga becek buru-buru urang maneh ulah waka wani-wani ngariungkeun jelema lamun dipimpin sakadar ku ilmu tapi pek riungkeun eta jelema lamun dipimpin ku akhlak loba jelema nu mimpin ku ilmu tapi leungit akhlakna sehingga terjadi papaseaan tapi loba jelema mimpin ku akhlak sanajan teu ilmuan tapi katempo silih hargaan ya karena ini boro-boro silih hargaan teh boro-boro antara urang jeung urang utak-utak jeung keceng teu anglus 23 jeung 11 teu beres asli Pak padahal mah si urang gitu angka 10 ge beda-beda tuh teh angka 10 mun ceuk bapak mah 5 tambah 5 mun ceuk abdi mah 7 tambah 3 lamun ceuk akang mah 8 tambah 2 lamun ceuk pangatur laku mah 8 tambah 1 lamun ceuk si abah mah 12 kurangi 2 keun bae beda jalan dah hasil nama 10 rek NU rek Persis rek Muhammadiyah keun bae dah hasil nama lillahi ta'ala karena Allah ta'ala Persis karena Allah NU karena Allah Muhammadiyah karena Allah lain karena organisasi urang teangan teh atuh pate kadanana we karena Allah ta'ala nu hiji subhana rabbiyal azim nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun anu dicekek nu katilu subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi ta eta cekek nu hiji dijecenkeun nu hiji diutak-utakkeun anu kudu dicekek mah nu meureuh at-tahiyat kita akan digerai kepada malaikat gerayu dek Islam dek silih hargaan jeung saha lamun lain jeung umat Islam eta sorangan mun ti ditu takbir ti dieu takbir berarti itu Islam ieu Islam lamun Islam jeung Islam perang nuruksak lain Kristen nuruksak lain Hindu nuruksak lain Buddha ti ditu takbir ti takbir tapi perang antara Islam jeung Islam demi Allah nuruksak Islam eta sorangan well bener Ibu asli Pak maka atuh urang teh sanajan beda harga omong uring mah aduh ampun paralun Pak beda tiba-tiba kopea urang mah teu lain teu acan dan ge geus daek tinggal di Nusantara geus burung dipake heuh baju ge kieu abdi celana kieu
Nah, filosofina kieu, baju biasa, celana biasa, ngomong biasa. Filosofi tepal apa? Abdi mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Maka bapak ka abdi biasa-biasa, teu kudu liu. Batak dia ge barudak sapu jagat, batak turun tina mobil kan. Punten, pasian jalan. Jeung katincak cokora ieu gitu. Atuh udah ratang teh geuning ai ka urang mah, lamun kana di udang nu digambis begeuningnya, jeung sumping al-mukarram, da eta we urang mah turun tina mobil. Well, kuat teuh, assalamualaikum. Meureun ku beda. Keun bae da eta mah sakadar cangkang apa? Rambut gondrong bukan pembohong, lebih halus hatena bersih daripada dijas make dasi tapi aspal diharakan. Pertalit jeung pertama dicampur dia lebok berarti dijas didasi ternyata di sini mah buta hejo. Kalau rambut gondrong bukan pembohong lebih halus hatena hade daripada dijas make dasi ternyata layak ditipu. Mana nama batuk saleuti ka Singapura rakyat aduh ka rumah sakit loba ditawar. Kamu jalan rajat ki mah hese deui ka rumah sakit. Sugan nepi eta caritaan ka gubernur. Ka kuping ku Padri Mulyadi, tuluy datang ka dieu, halus jalan, meureun berkah leuh Pak. Kepunten ulah ngarasa dihina ge jalin rajat. Da sidik heueuh. Tapi kan bae sarajat-rajat jalan ulah rajat nepi ka jeung hate-hate anak. Da Ustaz teh barareda atuh Pak, sok panungan ku Bapak. Ternyata mama hayang ngulung Ustaz nu bari curhat, mamah Dedeh tong ngulung urang. Da mamah Dedeh mah boga program TV. Mamah dan AA curhat dong, iya dong. Nu ibu geuning sok ngomong, "Mah, soroga abi mah nya burutnya teu usaha." Ngomongkeun ka mamah Dedeh. Macam mamah Dedeh datang ka rumah sakit. Nyeun BPJS, sopak bongok etana. Mama hayang ngulung ceramah teh nu pinter Quran jeung hadis, bahkan ilmu tafsir. Ulemna tuh Ustaz Adi Hidayah di Banten. Mama hayang nu pinter ilmu sejarah, Gus Muwafiq di Jawa. Mama hayang nu keur viral jeung turang empeh, Gus Miftah. Mama hayang nu tandes, keras, heuras, Habib Bahar di Bogor. Mama hayang nu jiga ojek online, urang. Mama hayang nu bari sholawatan, make nada-nada, Kiai Haji Salimul Afif di Bandung. Mama hayang nu make kuku, jiga jeger, Ustaz Epi Effendi. Mama hayang anu lentong, Agi. Sababa Agi mau lentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah bisa hadir di Sukabumi ini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa ibu senang tapi kurang senang. Nah, geus kawawa. Hidup itu harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang. Maaf ya, ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA-nana. Jadi mau pamit karunya ka panitia kudu ngampuk kedua Agi malentong. Mama hayang ngulung saramana bari nyanyi di Tasikmalaya saha Roma Irama. Tayang ku Bapak nada-nada Roma Irama, sair Roma Irama, ajakan da lain ejekan. Asli Pak, toong ku Bapak lagu Roma Irama. Badan unta berharga sesaat ditinggal nyawa. Eta nyanyi dah derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Pan Bapak ge uning inna akramakum indallahi atqakum. Tuh geuning Quran ngan dijabarkeun ku syair bae persis sarupa jeung Bapak di masjid. Eling umat. Eta teh dakwah ku nyanyi. Keun tong silih geureunkeun batur eukeul kade urang acan Roma Irama dakwah ku nyanyi Amerika nepi ka bergetar Pak loba mualaf lantaran ngadenge lagu Roma Irama. Nanti jeung aya pan mualaf na YouTube tempo katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak. Eta geuning si eta Roma Irama nu nyiptakeun lagu eta nepi ka jadi mualaf. Urang mah Pak beak dengkak pohoakan cantang tuh batur kabita ku urang. Silih ajeuna, silih hargaan, teu kudu asa aing pang sampurnana, manusia mah aya kurang jeung leuwihna. Tong sok lalajo kana kurangna, tapi aya kaleuwihan anu perlu ku urang diturut jeung dicontohna. Bener. Ayo.
jeger wae jeger entong nempo salahna jeger tempo mos solidna ampura ada ngomong kasar tapi itu keturutan jeger jeung jeger teh mana bebel kan kitu jeger kumaha cek nu itu ti lebak bal eta disebut bebal teh silih kade padahal nyebut bebal Pak coba lamun bapak jeung kuring tuluy bapak ka kuring di mana Asia bebal ditanya ka abdi nah wabuh teu nyebut bebal artinya orang itu pendidikan pelajaran anu memang orang teu perlu nempo kagorengan batur tapi tempo aya kalebihan batur tong sok lalajo salahna sabab jelema aya benerna jelema bener pernah salah jelema salah pernah bener kemarin bapak dia teu bener seumur umur nah bapak tiba geula lokat ka masjid oh anu hidayeun ari teh nari ibu tiba heula di jilbab gini anu daek di jilbab tuh geuning urang teh boga masa kelam anu sarupa mata tubuh illallah taubatan nasuha Allah memoal nempo dosa anu bareto tapi Allah mah nempo teh anu ayeuna ka hareup masa lalu adalah masa baheula tapi masa sekarang dan masa depan adalah milik kita jeung Allah sanajan jeger baheulana tukang bobok tukang tarok keun tungtung hirup masa anu nyamuk bawa kerma wala ilaha illallah nu paling paur mah urang Pak jelema salah ngaku salah eta mah jelema bener tah nu paling paur mah jelema bener ngaku bener tah eta jelema sombong maka di rumah geus tong loba ngaku bener lah tah bener mah lain kudu aku di gawe hirup silih ajeuna antara urang atuh di Indonesia pan agama ge nepi ka aya saberiji Islam Kristen Hindu Buddha tong sok ngahina pangeran batur lamun pangeran urang mung dihina batur nu urang we pilampah mah Islam entong make jeung ngaledek ka ditu nah da urang teh tetep dinaungi ku NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia anu perlu hirup teh ternyata perbedaan ternyata Bapak boga anak lantaran cicing hiji beda lalaki jeung awewe pan ku beda dihijikeun borosos budak coba lamun lalaki jeung lalaki dihijikeun paling bijil anak kucing maka tong anti dengan perbedaan tapi tempo mah nilainya adalah persamaan teu kudu riweuh hirup teh tak ieu lalaton kahirupan barokah dina kahirupan Bapak ibadah diterima, sholat ditampa, zakat diterima. Lamun hiji anak alus ka inum bapana, dua pamajikan alus ka salakina, katilu murid alus ka guruna. Tah cek Habib Lutfi mah dua we cenah leungitkeun hiji cing naon eta lamun hirup hayang barokah. Satu, berbudi pekerti yang baik terhadap orang tua. Dua, berbuat baik terhadap guru kita. Selesai cek Habib Lutfi ditambahan atau para ulama muntah Nabi ayat muka dua bagian penengah mun pamajikan alus kasalaki ayat deui kaum udah diekeun ditambahan mun dulur akur jeung dulur ulah nepi ka inung bapa maot harta warisan jadi alat papaseaan keur naon paseaku harta bari maot ditinggalkeun keur naon urang pasya marebutkeun harta banda bari maot ditinggalkeun maot mah sarua Pak nu miskin jeung nu beunghar kitu maot mah diboehan bari boehna teu make saku jadi teu bisa mawa loli-loli acan anger geuning sarua sugaan anu beunghar dikubur 2 meter atuh miskin nolol inung cokorna henteu ngandung mah ya sok aya perbedaan teh urang we nu sok beda-beda teh mun kanu beunghar tahlil teh kuat jelek akhlak Allah illallah illallah coba kanu sangsara bari culang cileung da uhakan ulah ngabeda-beda derajat manusia ku pangkat ku jabatan ku harta ku kekayaan tapi haripun Allah mah ku katakwa mun disimpulkeun barokah kahirupan ladang salat ladang zakat ladang saum berarti aya 4 kahiji anak alus ka indung bapana 2 pamajikan alus ka salaki 3 murid alus ka guru ka 4 dulur akur jeung teangan sawarga di balik eta mungkin terjadi sawarga teh di dinya mun anak hade ka kolot Allah ridho mun pamajikan alus ka salaki Allah ridho lamun murid hade ka guru Allah ridho lamun dulur akur jeung dulur Allah ridho Ibu dasim kuring memikiran balik kita lain mikiran di dieu dia oge adu gabut
ternyata aku jam setengah lebih. Oh, baru kedatangan itu karena jam 5. Ulah hubul teuing pengajian kayak sholat subuh kebareran. Saeutik tapi patri. Dah sahebat-hebatna jelema nu nyarita, sahebat-hebatna jelema nu nguping. Anger mah hebat hareupeun alama lain nu nyarita lain nu nguping. Saha nu ngamalkeun. Jadi bapak jeung kuring teh sarua tugas kuring nyaritakeun, bapak ngupingkeun, anger tugas sarua ngamalkeun. Tah hareupeun Allah mendarajat nu luhur teh lain ngomong lain ngadenge. Saha nu gawe. Eta geus sini perkara lamun teh mah aya ilmuan teh gerak tampak, lamun mah da kuring ge yakin. Urang dia teh leuwih ti kuring, papak jeung papak ilmuna. Leuwih ti kuring sagala rupa pengalamanana. Ngan ieu mah dasare kuring dipilih ku Allah Rabbul Alamin kudu ceramah di ieu tempat. Muga-muga urang diriungkeun dikumpulkeun di alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna kalayan dipaparin kasalamatan rahmat ti Purun Pangeran. Atau bapak-bapak sing sarehat, ibu-ibu sing sarehat, sing pararat milik deket rezeki anggan balai jauh sosobi, pala putra putru urang sing soleh tur soleh. Sakit nu tapi hatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup luhur jemar si hampurana para lur nu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu katada luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapurani rahayu gapurani indriya lan panaka salamatan lawan kabagjahan kembang senetik sedebaran sari tutup lawan si godaka. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.